kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin na baik ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama anu tadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara pas kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae oh saya lain dekalarang ai sia keur haraya mah oh bae sia la tufattahu lahum abwabus sama ai sia daek mah zalim hai jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zalim rakyat ku sia peratus sia keur kawasan bae oh sia make aturan Yahudi jeung Nasrani oh nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang keur bojohna sia keur boga ka kawasan bae sia la tufattahu lahum abwabus sama geura modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geura modal sia DPR geura modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna pae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya pae sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kadu ngaji aing pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh saruana engke di dituna parangsana datang deui bae parangsana tah iya sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa kasalahan anu jelas mah eueuh geus eueuh dijelaskeun lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pangerdusa mah siap untuk membela Gus Dur dah embung kunaon takut mati cek dia pae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pannyana geus bebeja mun ditanya cek Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matanya ada kita jadi presiden mbok kesalahan datang aku kesalahan makanya saya mah tidak ada yang dibenci Soeharto saya tidak benci Amin Rais tidak itu sudah gerak Allah tidak ada yang dibenci saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais segala kos gitu doang kan eta mah di nomor di setting di videokeun jelema nyaho kabeh satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika tapi saya tidak benci justru melalui Amin Rais lah saya selamat nanti saya di surga eta kok kitu na doang teu kuat aing mah aya tungtungan dah embungeun nya mah salamet nya tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah
kalau kurang mah di itu aya paeh embung batur kita tangga ke embung jarah itu ke kiai anu bogolana hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah tapi Gus Dur terus baik datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teu balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikan ku Gusti Allah nu mantak hese nyaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun eueuh nu bisa mencairkeun tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa entah teu isi ngajalankeunana lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Ki Pudoli mah lain leuleuh banget deuleu susupan teu beres teh mah geus pas ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yeuh deuleh tolol aduh geus teu beres ya paeh la tufattahu lahum abwaabus sama moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwaabus sama Masya Allah datang ke akhir hayat di sana datang ke kiamat setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup anu paling indah mah lempang teh para mursalin nu paling indah mah para anbiya nu paling indah mah para aulia Allah nu paling indah mah para ulama-ulama sholihin yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing cahaya ibadahna masing-masing pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas anbiya geh kitu keneh para nabiin ialah para siddiqin para syuhada para sholihin aulia Allah cararang nya nama eueuh geundeuk maleuk ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh ieu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin
alamu bimmaradihi innalladzina ing satuhunna wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya ladzina kababi ayatina kalawan sakeh ayat ingsun agung wasakbarulan pada sombong ya ladzina kabeh takbaru tegese adigung ya ladzina kabeh anha saking ayatina falam yu'minu biha maka orang imankeun ya alladzina kabeh biha kalawan ayatin la tufatahu lahum maka ora den bukakeun lahum kadue alladzina abwabu samai pirang-pirang lawang langit iza urija bi arwahihim ilayya ba'dal maut Ketkala den punggahakeun opo kalawan pirang-pirang roh ya alladzina ilaiha maring sama badal mauting dalam sausana maut fayu batu biha ila sijin maka den lung surakeun opo biha kalawan arwah maring sijin bikilapil mukmini kalawan perbedane wong kang mukmin fatubtahu lahu maka den bukaakeun lahu kadoe mukmin wayus adu landen fatubtahu maka den bukaakeun ya abwab lahum kadoe mukmin wayus adu biruhi landen punggahakeun apa kalawan ruhe mukmin ila sama isabiati maring langit kang kaping 7 kama warada fi hadisin kaya barang kang tumeka yauma ing dalam hadis wala yadkhuluna lan waranana mararanjing ya alladzina kabu aljannata ing surga hatta yali jamal manjing yadkhula tegese manjing aljamal apa onta bisamil khiyati dalam lengdung-dungan saqta bil ibrati tegeseleng jarum wa gairu mumkinin lan tayadukuliku ora kang ngangkeun fakaza dukulu maka iku kaya ikilah gairu mungkin utai manjingi allazina wa kadzalika lan alaika yang mangkono jaza wa walas al jaza tegese wa walas najzing awalas isung agung al mujrimina ing kang gawe dosa kabeh bil kufri kalawan kufur lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin Allahu alam bimaradillahum ikut tetap gadue alladzina min jahannam saking jahannam yadun utawi amparan pirasun tegese amparan wa min fawqihim lan saking sadukuring alladzina qawasun utawi selimut aktiatun minan nar tegese pirang tutup-tutup kang tetep saking geni jamu gosyatin yaiku jamalapat gosyatin wa tanwinu wa minal ya'il madzuqalan utawi tanwin egwasin iku oli urup-urupan saking iya kang den buang wa kadzalika lan halika yaum mangkono jazana jazi zalimin ngawalas ingsun agung azzalimina ingkang zalim kabeh walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun Allah alam bimuradi walladzina amanu lan utawi wong akeh kang padha ngimankeun ya ladzina kabeh lan ngamalkeun ya ladzina kabeh ing saka amal kang saleh mubtadaun iku dadi mubtada wa qauluhu lan nukallifun nafsan illa wus'aha dan utawi ucapan taidawan Allah lalu kalipun nafsan illa wus'aha manane Allah alam bimuradi alam merding sunagung ing awak-awakan angin kuatin nafsan tokota tegese kekuatan nafsan minal amali saking beramal itiradun tetahi iku itirad bainahu dalam antarane mubtada wa baina khabarihi lan dalam antarane khabari mubtada wa huwa lan uta khabari kulafad ulaika utaiku umutai mangkono alladzina amanu wasabul jannah iku pirang-pirang anduane surga ulaika fi ing dalam jannah khaliduna iku kang langgeng kabeh
kamari nyaritakeun tentang jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema nu teu iman nalika sakaratna kamari geus dijelaskeun. Diceceleh ku malakal maut, ditanya, dihina-hina, aina ma kuntum tad'un, mana pangeran nu kumaneh disembah-sembah, hadir ke coba. Ternyata atuh memang pangeran lain pangeran nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kafiri. Ujung-ujungna di akhirat digejebur-gejeburkeun ka neraka, silih salahkeun nyana di jero neraka ka pamimpin-pamimpin. Pengikut-pengikut nanyalahkeun ka para pemimpin-pemimpinna, pemimpin ge embung disalahkeun, atuh terjadilah karicuhan kaributan di jero neraka. Akhirna diputus ulah raribut, fadzukul azaba bima kuntum taksibu. Rasakeun bae siksa neraka. Ku kabangkawarahan, kakufuran, kamusyrikan, kamunafikan nuku anjeun di dunia dilaksanakeun. Gas ulah silih salakeun, rasakeun ku ari mah. Masyaallah, masyaallah. Dilanjutkeun ku Gusti Allah dengan rincian-rincian supaya lebih jelas deui kumaha tentang jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah jeung kumaha jelema anu iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinci ku Gusti Allah abeh jelas mantap masuk ka jero jantung supaya di akhirat ulah aya silih salahkeun. Allah ngajelaskeun abeh ke di akhirat, oh jaheueuh, oh jaheueuh, oh jaheueuh. Ye innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha wallahu alamu bimaradisanya nyana jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula. Ayat mengenai tentang usuluddin, tentang katauhidan, ayat anu ngajelaskeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur, nyana teu percaya. Kapirin-kapirin teh teu percayaeun kana ayat bahwa anu nyiptakeun langit jeung bumi katut eusina termasuk neraka jeung surga adalah Gusti Allah. Nyana teu percaya. Hiji, alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, sombong. Diciptakeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya sanggeus aya ku ari dihirupan ku Gusti Allah. Di jero hirup teh diutar atur ku Gusti Allah, pausahaanana aya nu di politik, aya di ekonomi, aya dina budaya, jeung sajaba-jaba anu di pertanian dan lain sebagainya diurus ku Gusti Allah, tapi nyana ngabohongkeun kana ayat ketuhanan Allah. Iyalah alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru an. Nomor kedua na jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula urusanana ahkam syar'i geus dijelaskeun ku Gusti Allah berbagai ayat-ayat anu nyaritakeun tekan tentang hukum-hukum syara, mengenai tentang wudu, mengenai tentang salat,
mengenai tentang haji, mengenai tentang puasa jeung zakat nyana ngabohongkeun ka Gusti Allah. Teu percaya ayana salat, teu percaya aya kewajiban zakat, teu percaya aya kewajiban haji, teu percaya aya kewajiban puasa. Nyana adigung-adiguna teu ngalaksanakeun eta. Ye innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru an. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula, adigung-adiguna, sombong, jauh tina percaya kana ayat. Dua, mengenai hukum syarat. Wai mah jelema teh iman mah ka Gusti Allah teh cuman tetep ngabohongkeun kana ayatna. Iman ai pangeran mah mun ditanya Gusti Allah, iman lamun ditanya saha Nabi Muhammad nabi teh, tapi nyana seakan-akan ngabohongkeun ketika Al-Qur'an ngajelaskeun bahwa ieu teh riba. Kredit ala kuari riba langsung ngalaksanakeun bae sarua jeung innal ladzina kadzdzab. Bunga bank riba terus bae nyana. Nyokotan duit bank deun dicokot bungana. Innal ladzina kadzzabu bi ayatina wastakbaru anha. Muamalah nang geus teu ala Al-Qur'anul Karim. Geus eueuh ijab qabul tarima meuli jeung tarima ngajual. Di mananya nyokot barang, di mananya na transaksi. Geus jauh tina aturan-aturan syara, make aturan-aturan Yahudi. Ieu ge sarua innal ladzina kazzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha, sombong. Tidak nganut, tidak nuturkan kana aturan-aturan Gusti Allah. Kumaha ta jelema nu kos kararitu? La tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibukakeun jang nyana lawang langit. Tutup. Geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan, mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian. Kepercayaannya pangeran teh Allah, kepercayaan bahwa kangjeng Nabi urang teh sebagai nabi terakhir, eta mah jelas-jelasan las tupat tahu lahum ababus samana jelas. Anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung. Nasrani Tritunggal, Yahudi Uzair, kitu keneh Sinto Matahari dan lain-lain sebagainya, Gajah Mada dan lain sebagainya, nyembah ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibuka lawang langit. Jelas sama. Iya mah iman ka Gusti Allah. Cuman bedegong. Imahna deket masjid nyanana iman ka Gusti Allah tapi teu nyahoeun mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho. Deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha. Deket majelis taklim tapi teu pernah nyana diuk di majelis taklim. Instruksi salat teu pernah ditolelin. Itu kene Ramadan batur mah puasa nyana ngagoreng sangu sial jasa. Masya Allah, baheula mah masih kede ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang. Kuari mah geus terbuka. Nu ngaran mabok aya di nyana, ngaran judi aya di nyana, ngaran maling aya di nyana, korupsi aya di nyana. Iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha tetap la tufattahu lahum abwabus. Moal dibukakeun lawang langit moal. Emang kumaha kitu kieu? Iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika diangkat rohna ka langit sabada maut. Bayuh batu biha ila sijin, diturunkeun deui langsung di kadaraka sijinkeun.
bikhilafil mu'min beda jeung mukmin fatuftahu lahu dibuka lawang langit wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah diangkat rohna terus datang ka langit ka-7 masyaallah karim kieu lalakonna Kangjeng Nabi dongeng cek Kangjeng Nabi wahai para masyarakat ayuhan nas al mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat urang ya bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng salat puasa zakat haji soleh lah kumaha teh cek malakal maut ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban cak malaikat hai ruh keluar anjeun ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib bari dicekel tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai ruh keluar maneh lalaunan roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bungah anjeun biruhin wa raihan wa rabbin radin goiri qodbat Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendul hai gara keluar fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut tenang maneh rabbin radin ghairi ghadban mantak jara senyum mentak mayit teh senyum lantaran malaikat nak ngomong kos kitu tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun eta teh terus bae datang ka hatta takhruja teh keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tuluy ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha
malaikat minta dibukakan lawang fayuqalu cak penjaga man haza saha ieu nu dibawa yaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge geus teu dibukaan deui japanan malaikatna langsung ngomong atuh geus geunaan kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip pan dipersulit kan kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu persulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah ulah dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat bil jasadil thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi ghadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kedua kitu keneh cak penjaga langit kedua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya derat dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ka ditu ya Allah ya Rabbi datang ka ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deureus tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggih kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa dipandianlah mayit nyana milu ka tempat mayit nggak tempat mandian di luhur nyaho nyana gitu aing nu mandianna saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapas-kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teh keur di kapasan ku saya ku Amil cincin aing dicokot ku Amil aduh sial tak Amil musim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka dijase bungkus ka tilu mun tilu lapis nyahoeun nya mun dua lapis bungkuseun ka hiji asup ka dieu
langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dinya talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah endek saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di salat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge masyaallah iya salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak 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 ka luhur masyaallah masyaallah ngeunaheun luar biasa beres didoain geus hayang gegeuraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubu mentak di Jakarta di kitu nu sok urang dizarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku aya gegeuraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari sukeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan lain sebagainya geus saya gegeuraan bae urang teh gegeuraan sebab urang geus kapanggih panjing Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul qabri kalimatan kubur geus bayang gegeuraan biasa tak kakarak di kitu-kitu doang eta urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyayan caa kakarak di pasangan doang nyai-nyayan caa langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarahim cak Allah haram mabok terus baik cak Allah haram zina terus baik cak Allah haram maling terus baik korupsi terus baik malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wasakbaru anha sombong adigung-adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus samaa ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajulu suan di mana-mana si jelemana ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah kanat fil jasadil khabis hei ruh nu bau ku aing kambeuna ruh anu cores ya ruh anu buang kawarah
nu aya dina jasad anu buang kalara keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di dral anu buang kalara cabrak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijoreng keluar sia ukruji sat kajrokeun deui masya Allah karim keluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga urang dicarekan ku bos urang dicarekan ku polisi urang dicarekan ku jawara ngageter-geterna ge lain lalagaan ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang hei roh nu buang kawara tol sia goblok sia bau aing ambeus sia nu aya dina awak sia bau jabret goreng keluar sia sat salangapna ge geus hese nyaritakeunana dedeleuanana geus hese nyaritakeunana henteu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara keluarlah roh sat bawa ka langit tugas malaikat datang ke langit pertama ditanya nyana tetep bae minta dibukakeun lawang buka pintu cek nu mawa ulah tugas man haza roh saya roh jawara ada kali aing coba buku dari mana dibuka Golkar aya waduh korupsi aya di dieu eceng gondok aya waduh geus macem-macem gas aing dititipan ku Gusti Allah ketika aya roh nu model kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah embur aing mane tugasna tugas bae bawa deui ka handap bawa deui aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur ieu lah ayatna innal ladzina kadzabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae deureuh teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho ngegelenggeng unggal radio unggal televisi anu ngajelaskeun kitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama teu bisa dibuka lawang langit teu bisa sama sekali la tufattahu lahum abwabus sama cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu model kos kieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap ialah iza urja bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut fayuh baktu biha ila sijil malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima otomatis dibawa we langsung ka neraka siji tempat tak ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat berat aing mamawa sia cicing sia di dinya cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur anterkeun heula ka ditu ka imah loba kahayang sagala men tadi anterkeun tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho aya karek malaikat
malaikat teu kudu ngalengkah tak cicing ti jasad neuleuh nyana tu jasad aing aya nu calangap bae nu mendelik bae kruh kafir teh kos kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah ih kunaon aing calangap bae sakieu teh nya ngomong sorangan di pandian langsung beres bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep bae nyana asup kadinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korolak nyana ngajerit sabenerna meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyahoan jasa panas bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya na disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat ente eren disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis wah mun di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan nu tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta aya orang Jepang hayang orang India tinggal ngebel bae hayang orang negro sekalipun aya terus ke dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu janda jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama anu tatadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae saing balain deuk kalarang ai sia keur halalaya mah bae sia la tufattahu lahum abwabus sama ai sia daek mangga zalim hai jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zalim rakyat ku sia peratus sia keur kawasan bae sia make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang keur bojohna sia keur boga kakawasan bae sia la tufattahu lahum abwabus sama geram modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geram modar sia DPR geram modar sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna bae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya paeh sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kadu ngaji ai pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh saruana engke di dituna parangsana datang deui bae parangsana tah
iya sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia paeh Masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babarija saja kasalahan anu jelas maleueuh geus eueuh dijelaskan lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pagerdu sama siap untuk membela Gus Dur embung kunaon takut mati cek dia paeh aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pan nyana geus bebeja mun ditanya cek Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu eta nya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matanya ada tidak jadi presiden kesalahan tetangga gue kesalahan makanya saya mah tidak ada yang dibenci Soeharto saya tidak benci Amin Rais tidak itu sudah gerak Allah tidak ada yang dibenci saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais segala kos gitu doang kan eta mah di nomor di setting di videokeun jelema nyaho kabeh satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika tapi saya tidak benci justru melalui Amin Rais lah saya selamat nanti saya di sorga eta kok kituna doang teu kuat aing mah aya tungtungan dah embungeun nya mah salamet nya tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah ya kolot urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur tetangga ge embung jarah ih itu ge kiai anu bogolana hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah tapi Gus Dur terus baik datang ke geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikeun ku Gusti Allah nu mantak hese nyaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkan nu bisa mencairkan tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa entah henteu isi ngajalankeunana lantaran cewek malulu konde be pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Ki Pudoli mah lain leuleuh banget deuleu susu pan teu beres teh mah geus pasti ni bae jeung Haji Pendi sing sabelah yeuh deuleh tolol aduh itu beres ya baik la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun kajen kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama Masya Allah datang ka akhir disiksana datang ka kiamat setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing kalau
anu paling indah mah lempang teh para mursalin, nu paling indah mah para ambiya, nu paling indah mah para aulia Allah, nu paling indah mah para ulama solihin. Yauma yas'anuruhum, dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, ambiya geh kitu keneh para nabiin, ialah para siddiqin, para syuhada, para solihin, aulia Allah cararang nya nama eueuh geundek maleuk ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip kunyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh ieu dek disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nya nama hiji bae hayang meunang ridho Allah geus sabodo teuing jelema dek nyerieun dek henteu teh aya nu kasinggung DPR aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru kata rajang ambalayah loba anu parargat loba terus di akhirat nangke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah iya nu buang kawarah tadi kafir mah para roek teu nyaho jalan, musyrikin teu nyaho jalan, kafirin musyrikin munafikin kabeh teu nyaho jalan, termasuk jelema-jelema nu maksiat teu nyaho jalan. Teu nyaho jalan kulantaran teu nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler nu ti wetan ka kulon ka kulon ti kulon ka wetan. Watu ambalayah nyana silitanya di kabar sia kami mah ka kulon euy lain ka kulon masarna mah tu wetan kulon aing geus si wetan da ka kulon ambalayah watu nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di kawana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul cak nya da kaler cenah aing pan urang kaler eueuh masar mah teu nyaho jalan. Iya, tapi ambiya mah dipanggil ku Gusti Allah, mursalin dipanggil, siddiqin syuhada kitu keneh. Kitu keneh para aulia Allah, kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam dunyana. Cang, yauma yas'anuruhun. Cang, blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun. Sia ngalamun. Aisa, ieu mah mama kan. Anu keur teu ka Golkar kan entah mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yasanuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya nu keur asup ka Golkar lo bawa mah atoh paingan poek mama sarua mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat aji urang ka mana aing ge puyeng puguh ieu teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ieu ka Golkar ulah ngomong ka kitu tolol aing keur bingung sia ngomong ka kitu tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat tah ieu ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama Golkar. Aduh. Nah, iyalah datang ke masa para mursalin karena ngadagoan ambiya, siddiqin, syuhada, aulia, solihin, tararenang ulama darariuk di hareup kararieu. Silih tanya di ditu teh, eueuh bae kasusah. Sebab naon? Sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, eueuh sieun, eueuh prihatin. Di dunia jeung di akhirat akur bae. Di duniana eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu, sugan sieun ka momonon henteu. Eta mah cenah ka kuntilanak ya, remeng-remeng. Menyak walisin ka kuntilanak. Nah, eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah nyampekeun digaekeun deuk henteu. Eueuh jelema nu ngadengekeun. Cacing. Kitu walimah aing mah jeung cacing ge bisa bae
geus pokona mah cacing keur naon maneh tiis cenah cekna ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis biasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngeridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing ba ditanya tiis sakieu di embel kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakieu tuh wali badak jeung saha bae ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur teu masalah sugana rempan sugana sieun teu aya nah iyalah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teu daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikari ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ini bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok gara onta dedetkeun ka liang jarum moal asup onta ka liang jarum lantaran onta mah gede liang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta ka liang jarum sia ge ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup ka liang jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup ka liang jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allah mah imma ontana dileutikeun diasupkeun ka liang jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun ka liang jarum poal asup sia kajen kumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup ka liang jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku mual nah iya guys aku mual asup ka sorga sia datang ka onta asup ka liang jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup ka liang jarum sebab onta gede liang jarum leutik ieu ge sarua moal mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia oleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta ka liang jarum masyaallah bahasanlah pohara jas wahwa gairu mungkin fakazadu lamun onta teu mungkin asup ka liang jarum nu leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka sorga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema anu daroraka bil kufri dengan kakufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan diseseh doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun
nyana ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus daraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok berarti kudu yakin doraka berarti penyabet doraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat ye cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa ya tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh eta kiai cenah beliannya sih ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga atuh duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah cenah ya rugi aing atuh bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ya mah ieu lurah pae misalna mabok hadinya na zina hadinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel buukna digubiag gubiag engkenya na bebeja ke malaikat malik gedekan sama warna gedekon ngancul jan deui ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu ge sia zina teu ngomong alo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah manau geus lalecet cenah kakarek lecet digubiag di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war aduh Gusti Allah eta kagara lurah itu komo bangsa nah mau dicaritakeun pokokna ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu keneh Surabaya kitu keneh lamun ka ditu mah ka luar negeri anu sapeting 100 juta aya nu 500 juta sapeting aya nu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teh nyawana naon mentak sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapagkeun make Rolls di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan aduh emang kumaha emang sia paling ka losmen hareudang teu sapira losmen atuh itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunya menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia wow udah siapa dengan cerita ti aing we nyahelanan lah Masya Allah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula dah emang kumaha itu lalakona eta sahabat atuh eta du di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata adnan kasogita nusok didi bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara
bisnis da geus lain bisnis tuh bangsa bisnis batu bara. Aduh bisnis emas Mas Tono. Mutiara, Masya Allah. Orang mah kuari lamun carita batu cincin baik di mingguan nu 1000 nu 2000. Ambalaya dipakai kurang saminggu baik di ambean bau bentak. Batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna mah nu penting mengkilap bae geus lah. Lompat orang ke Jakarta, tunggu nanti pemainnya datang. Jol ti Australia, jol ti India. Mawa nyana jamrut India, mawa nyana batu Australia, mawa nyana batu tiki itu berbagai negara. Anu ruby asli, ruby binur. Sebetulnya oka ruby binur kan. Kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir. Oh datang, tanya. Ieu nu leutik ieu 100 juta. Nu ieu 300 juta. Nu ieu 500 juta. Nu ieu 1M, nu ieu 2M. Atuh pan urang mun bisnis kos gitu bogo imah ge doyong. Imah keur carita bae di Jakarta teh kos kari itu bisnis teh. Kelas-kelas batu mutiara. Masya Allah lain lalagaan. Mun urang masih kene kurang puas kene we. Nanti sebentar lagi telepon. Berbagai negara-negara. Urang mah tuh paling hebat Kalimantan. Ya. Paling hebat batu Garut. Ya. Atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna. Tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu. Waduh luar biasa. Pohara. Wah, aya deui batu teh. Ieu batu lode, ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo. Angel ternyata tahunan. Ieu nu kerlep-kerlep ge ieu Kalimaja. Aju dibaca ku jelema anu cadel Kalimaya. Maja teh kos itu teh. Maya maja. Ya Allah, diproduklah di luar negeri, Kalimaya Australia, Kalimaya India. Jol datang ke urang, kaliru urang. Oh, iya Kalimaya, iya mah India. Oh, iya mah Kalimaya, oh iya mah Australia. Iya mah Kalimaya, iya mah Singapura. Dibuat sedemikian rupa. Asli nama di Maja, Masya Allah. Hayang sabar karung nyokot sia di ditu. Ambalaya di Maja. Bawa kurang ka dieu, ja teuting seger lipat. Terus siapa nyokot lah di luhur jalan. Tetep mahal nu asli nama. Kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang, datang langsung ti India. Aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia bawa langsung ke Jepang, dibuatlah di Jepang sedemikian rupa dibawa deui ka Jakarta. Na tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya di Maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta. Mentak mahal amat Kalimaya, neangan orang di Maja nu mah aja atuh mahal bisa. Sia mana yang anak Kamaja deh paling kebo aya di ditu. Geus kaluar ti Jepang, geus kaluar ti India dibuat. Urang ge moal nyaho, nu makena saha? Tuh nu makena SBY. Nyana geus kikieuan bae, oh ini cenah dari kali gitu. Bohong, nyana makan bagus. Nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih. Mu saya macana sederhana cak Jokowi teh podol serok. Nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana. Eta macana nyana make nu susah bae ka urang bebejana. Emang nyana ngaji di mana? Nu ahli tasawuf gembungeun make nu jore. Atuh kitu bae sih ukuranana. Cenah nyana mah make nu jore bae. Aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing. Deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana. Kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200. Eta kiai. Mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah. Sakieu ge ngaji kok nu teu ngaji. Jokowi irah mondokna nya. Teu kacaritakeun santren jajana mah. Eta mah ka urang bae kos kitu leungeun ge engke korupsi deui bae.
atuh lamun nyanam bener-bener makan nu jorebe mah moal korupsi atuh ku ari ge menteri-menteri nanggeus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong saya masuk aju kitu ya kemana ya ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim mughawwas sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah carita hees teh kudu dihandapna mah make spring bed lagi lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasuringan mah lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas tiiskeun oh ieu teh tiis panaskeun masyaallah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu saruk iman nu mantap ketika jadi gubernur embung eureun tina kagubernuran ketika jadi menteri janjina mah ngan saperiode deung tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode doang ngajueureun moal aya mun bisa mah kuari GSB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab lawan ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap emang urang gitu hees aing di mana hees wah itu kasur tuh ngeunaheun beuh hudang nyeri urang dikitu-kitu ngebul kasur majikan ngomong emang sare didinya bung saya 2 tahun mah tadi poe cek jeung teh paingan teu teas jasa nyeri awak ieu bareng di deuleu tumbi lama lulu aduh budak tumbila geus incuan di dinya. Kaserlangan. Nu banta kurang batu pae ge atuh sabodo lah Gusti. Tapi deleukeun bupati, deuleu gubernur, deuleu presiden. Nu mantak nyana ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bak pusing saya mikirin rakyat teh podo sero. Lamun nya ge pusing, sapreda tuh gantian jeung saya jante. Berarti kan di balik pusing aya naon? Kitu bae sih hese-hese. Wah, cenah kieu Ici lain kos kitu, lain kos kitu kumaha? Emang kos kitu. Mah keur carita ka ngeunahan dunia. Oh, boga imah di anu boga, di anu boga, di anu boga. Wih, di ngeunah-ngeunah. Keur carita sare di handap amparana nanggeus hese nyaritakeunna di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua. Penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di nerakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannam mihadun tetap ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firas wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupan nyana. Aduh indah jasa. Masya Allah. Cuman ciptaan Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nau. Sono. Aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput teh ge seuneu. Berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teu kudu make selimut bintu pake bae penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pake bae kasur tina seuneu mangkani moal ieu mah make pake cak malaikat malih pake sia ulah teu dipake oh disentak ku malaikat penghormatan sia pake waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak diborogon ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut masyaallah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempatna ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin. Itulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah
istighbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan sada di luhur make selimut sada ditah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawara zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhiratna kumaha anu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit kahiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat pan malaikat mah ngambe ku ari ge ambean malaikat teh kana roh urang teh kaambe urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat seungit ambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare ambeana zikir ngambean kaji penting rada bentek diambean ku malaikat hangru diambean ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu ka dituna walladzina amanu wallahu alam bissawab